Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Ibu Guru nu dipihormat sareng rerencangan siswa kelas 11 nu dipika cinta. Langkung ti payung mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu antos maparing waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu tempat kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tinu sagala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, bersihan awak atau libak, bersihan kuku, nyikat waas anu rutin eta conto hirup anu sehat. Conto sanesna micen runtah kana tempatna, ngidul di mana wae, batuk atawa bersin kedah nutupan baham. Saumpami sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabundeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya cekap sakitu wae nu kapihatur pamungkas ti abdi bila aya basa anu kirang eunteub saeureurna atanapi kecap anu kirang mareunahna larapna mugi karsa hapunten. Hatur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.